Assalamualaikum. Sampurasun. Wilujeng enjing barudak kumaha daramang, mudah-mudahan urang sadayana aya dina kasehatan. Amin ya robbal alamin. Urang tepang deui dina pangajaran basa Sunda nu temana karesep. Materi ajarna nyaeta ngaregepkeun carita. Barudak ayeuna ibu bade macakeun carita ku hideup Bandungan sing saregep. Judul caritana Ngukut Japati. Mida boga japati, japatina loba kacida. Jumlahna aya kana 20na. Rame disarada dina pagupon. Kur wok wok. Eta japati kabeukina pare. Mida geten pisan miarana. Saban isuk tara poho kumida dibere pare. Dibere cai deui. Japati tambah betaheun. Barudak carita ku ibu tos dibacakeun. Ayeuna ibu bade naroskeun cing. Sanu tiasa ngawaler sok acungkeun pananganna. Pertanyaan nu nomor 1 nyaeta naon judul carita nu dibaca ku ibu? Leres pisan. Jawabana nyaeta Ngukut Japati. Pertanyaan nu nomor 2. Saha anu ngukut Japati teh? Saha nu tiasa acungkeun pananganna? Leres pisan. Jawabana nyaeta Mida. Soal nu nomor 3 nyaeta aya sabaraha hiji ari japatina? Mangga nu tiasa acungkeun pananganna. Leres, jawabana nyaeta 20. Soal nu nomor 4, kumaha japati teh disadana? Nu tiasa mangga acungkeun deui pananganna. Leres, jawabana nyaeta disadana kur wok wok. Pertanyaan nu terakhir atawa nu nomor 5, naon kabeuki japati teh? Mangga nu tiasa acungkeun deui pananganna. Leres pisan. Jawabana nyaeta kabeukina pare. Barudak materi nembe tos didugikeun ku ibu. Urang oge tos tanya jawab. Nah, mudah-mudahan hideup tos paham naon nu tos diajarkeun ku ibu. Tugas kanggo dinten ayeuna nyaeta ngalengkepan titik-titik di handap. Soal nu nomor 1, mida boga titik-titik. Nu kadua, japatina loba titik-titik. Nu katilu, aya kana titik-titik puluhna. Soal nu kaopat, rame disarada dina titik-titik. Soal nu kalima, japati disadana titik-titik. Barudak pertemuan dina dinten ayeuna mung dugi ka dieu. Minggon payun urang tepang deui dina materi nu enggal.